Mak geningan. Nuhun abdi dilayat, Mak. Abdi memang boga salaki jeung anak, Mak. Ngan Ki Jalur Rampang tetep keukeuh maksakeun kahayangna geningan. Tulungan atuh abdi, Mak, supaya bisa bebas ulah kieu. Betul bisa gerak tina kaayaan kieu, Mak. Tulungan abdi. Mak Ukem katingali ngahuleng sakedeung. Da pugu bingung kudu kumaha carana sangkan bisa mulihkeun di kakuatan Saraswati. Kelana Nyai, pugu mate bingung nya da teu ngarti atuh ari kaayaan Nyai saperti kieu dipulihkeun ku emak mah. Tadi teh dikumahakeun ku Ki Jalur Rampang teh geulis. Urat beung abdi anu dipencet, Mak. Nu ngajadikeun abdi leuleus daya tanaga. Abdi teh bener-bener teu wala kaya, Mak, muga tiasa nulungan abdi dina waktos ayeuna, Mak. Mak Ukem katingali neuteub semunga limba ka Saraswati. Teu lila terus nyarita deui. Mak oge pugu bet karunya ka Nyai teh. Betul tega ningali Nyai dina kaayaan sarupa kieu. Tapi emak teu terang Nyai kudu kumaha ngubaran atawa mulihkeun kakuatan Nyai nya. Beu ambe teung teuingeun nya Jalur Rampang. Keke asa kaudang ingetan ieu teh. Keheula Nyai. Mak Ukem katingali harita dua halisna kerung, meh tepung bangun anu mikir jero na keranan. Ari Mak Ukem nyarita jero hatena. Bet asa kaingetan. Nya inget ayeuna mah. Ki Jalur Rampang gunungan aing teh lamun teu salah mah boga mustika. Nya batu mustika tulak bala nu bisa ngubaran panyakit jeung ngubaran nu keuna ku wisaya atawa ilmu batur. Bisa kitu kira-kira lamun dipake ngubaran Nyai Saraswati. Sangkan pulih di kakuatanana. Nyarek dicobaan bela mun teu salah mah disimpen teh di jero kamar panyepenanana. Betul tega karunya ningali kitu mah nya dasar wa awewe aing oge. Kitu gerentes hate Mak Ukem harita. Kadenge Saraswati nyarita di ka Mak Ukem pinuh ku pangharepan. Sabab dirina teu mikeun lamun kudu kasungsi diri jadi korban nafsu setani Jalur Rampang. Sok engal tuh, Mak. Tulungan abdi piraku teu bisa ngabebaskeun kaayaan abdi tina pangaruhna ilmu Jalur Rampang. Teu hawatos ka abdi, Mak. Tulungan omat, Mak. Abdi lebih suka kene ajal batan kudu kasungsi diri ku Jalur Rampang. Nya kengke heula ke Nyai ke. Urang susuganan ieu mah nya tenang heula ke daguan di dieu. Marek nyokot heula batu mustika panolak bala sugan ieu mah bisa dipake ngubaran Nyai. Guragiru harita Mak Ukem init ninggalkeun eta kamar. Terus muru ka salah sahiji kamar nu kabilang mangrupa kamar khusus. Tayan wanina asup ka jero eta kamar da pugu kamar panyepenan teh nyata kamar panyepenan Jalur Rampang. Sok sanajan Mak Ukem oge kakara harita make wani asup ka jero eta kamar. Kajurung kurasa karunya jeung hayang nulungan Saraswati anu pikawatireun kayanana. Mak Ukem geus asup ka jero kamar panyepenanana Jalur Rampang. Katingali dina paradinan aya kanyut kunang leutik tina kain bodas. Mak Ukem ngageleter leungeunna nyokot eta kanyut kunang. Tetela di jero eta kanyut kunang teh aya dua batu herang ngagencrang.